Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa huthukum wa iyyaya ala ta'atillah wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati, wa fi riwayatin faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa qala aidan man nakaha lillah wa ankaha lillah faqad istahaqqa wilayatallah. Wa qala sahibul hikam man lam yashkurin ni'am faqad ta'arada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha biiqaliha. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, anu hapunten tetiasa disebatkeun satu persatuna dengan beberapa alasan. Nu paling utama pribados kahijina terkenal, nomor kaduana ta'ziman wa takriman wa mahabbatan lahum. Urang doakeun mudah-mudahan para masyaihil kiram, mudah-mudahan sing ditambih-tambih keberkahan ilmu sinareng rizkina, diposkeun yuswana, sareng mudah-mudahan tiasa ngabimbing urang ka jalan anu dipikaridho ku Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, tekakantun ka Bapak Lurah anu alhamdulillah perantos hebat sambutan ngan cek kasepuhan di lebot kahade sambutan ulah ngomongkeun pajak cen lain tempatna. Alhamdulillah rada nurut nyante teu ngomongkeun pajak. Alhamdulillah ngan rada galau saeutik eta teh sebab Indonesiana bieu eleh ku Malaysia. Bener eta bener. Heeh, di bawah lagi kesal nampo Indonesia mah nya. Kuat aya nu salat maghrib eta. Aya nu dieu nya ustad oge aya eta. Kabok cenah dia. Terjadi ada berjamaah oke gara-gara Indonesia main ngalawan Malaysia. Oh menit terakhir bunga 3-2 beak ujung namanya. Aduh final tian ha teh gitu. Jadi Pak Lurah gerada galau
sang Garuda eleh ku harimau Malaya kitu palurahnya. Orang doakan mudah-mudahan aparatur pemerintah di dia sadayana mudah-mudahan dipaparinan keistiqomahan ku Allah tiasa adil tiasa ngabimbing orang ka jalan anu dipikaridho ku Allah amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khususil khusus ka kesepuhan pribados selaku sahibul bait alladzi lam yudhkar ismuhu ta'ziman wa takriman wa mahabbatan lahu nu alhamdulillah wasilah abdi kenal sareng putrina. Jadi teh Julpa teh insyaallah enjing bade nikah eta teh rencang pribados ngan cigana henteu tepikeun ka kabogoh mah nya. Bisinan pajarkeun buah mantana ieu lain. Alhamdulillah ngarencang di pesantren nuju di Sentul Citaringgul babakan Madang alhamdulillah ngarencang sareng anjeunna. Jadi pribados teh ieu teh ngora keneh Bapak. Sampai dah awak we gede jadi pos kolot gitu nya. Ngarencang sareng teh Julpa masantren alhamdulillah biasa silaturahmi ka dieu urang doakeun mudah-mudahan sahibul bait sakeluarga ti dieu naon-naon anu dimaksudkeun ku anjeunna sing digampilkeun ku Allah. Sareng teh hilap ka teh Julpana anu insyaallah enjing bade diakdun nikahkeun urang doakeun mudah-mudahan sing aya dina kalancaran kasalametan. Ngadoa mah teu kudu panjang-panjang cukup salamet oge mahi. Sebab eta ku salamet teh beunang kabeh. Salamat teu boga duit berarti boga duit. Salamat tina gering berarti cager. Salamat tina neraka berarti ka surga. Salamat tina riweuh berarti sukses. Salamat tina naon pokona mah cukup ngadoakeun mah salamet mahi kabeh ka bawah. Mangkana aya nu minta doana ka pribados, punten akang cenah doakeun ieu sing abdi sing kieu mudah-mudahan we sing salamet. Seutik amat mahi hiji oge. Salamat tina jomblo berarti laku teh kitu we teu kudu make ijbola yusufu mang santri teu kudu nu penting salametnya orang doakeun mudah-mudahan ieu teh Julpa sing aya dina kalancaran kasalametan amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat sadayana anu dipihormat satacan pribados nyarios ka mana-mana bade ngenalkeun heula pribados tadi disebutkeunna urang Bogor. Emang asli lahir di Bogor, kampungna kampung Parung Singa. Parung Singa teh ya rada galak saeutik kitu nya jigana. Lebetna ka desa Loyo Batu kecamatan Rumpin, cuman caket gangna teh sareng Sadeng. Sok omongkeunna Sadeng wae padahal Parung Singa. Cuma pribados alhamdulillah ayeuna teh nembe 3 bulan kamari sasi roah tanggal 17 nikah sareng urang Manja. Orang dia jodohna ieu teh. Mangkana ibu-ibu bogeun parawan, parang sacan kawin cenanya. Teu kunaon naon ibu jam nu kadua siaplah. Aya ibu aya parawan. Jiga nama ieu 2G ieu awakna gede soalna. Alhamdulillah pribados nembe kamari abdi ge jadi panganten keneh. Majuhna mah maju keneh burang puting tara eureun. Ai teu head mah. Ngan kebenaran ayeuna teh rada galau saeutik ieu. Maklum jika bibit kolot ieu tokcer, kakarake 2 bulan langsung hamil. Ayeuna teh keur ngandung sabulan satengah, ngan cekolot mah teu meunang eta ngomong sabulan satengah teh. Kudu 2 bulan bae. Kamari taros ku uwa, geus sabaraha bulan sin Neng? Sabulan satengah wah. Ulah ngomong sabulan satengah teh. Kudu 2 bulan bae. Ai kitu, pan sabulan setengah cek bidan oge ulah nurut ka bidan. Bukan amah aja ting leuwih sapoe kudu 2 bulan bae cenah. Oh kitu. Rada galau eta nyiramna rada ararane. Kasalaki anak. Ulah-ulahna nempo awakna ibu nempo samping atawa baju jeung saja ada urut salat ge. Eta pan ribu eta orenganan karas eta geus aya sabulan mah kitu. Ngan tapi rada leuweung aya ti peuting mah cager. Jadi alhamdulillah jalan wae ti peuting mah nya. Nah jadi gitu pribados oge nyuhunkeun doana masih kene dalam rangkaian panganten baru mudah-mudahan sing sakinah mawadah warahmah sing istiqomah amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat sadayana nu dipihormat alhamdulillah wasilah sahibul bait ngayakeun acara pangaosan
dalam rangka acara tasyakur walimatun nikah anu mana tasyakuran dina malam ieu teh pas jeung takrif, pas jeung sesuai dengan arti daripada syukur. Karena syukur cek ulama artina at-ta'atu dhahiran wa batinan. Syukur teh nyaeta nurut ka Allah, taat ka Allah dhahiran wa batinan. Arek awakna, jiwa ragana kabeh dipake nurut ka Allah. Eta ngaranna syukur. Di antarana syukur qauli adalah ngucapkeun alhamdulillah. Ngan kajenteng sumut ngucapkeun alhamdulillah, tapi lamun hate can dibarengan narima kana nasib di Allah. Nomor kadua lamun awak can dipake taat ka Allah, eta rada palsu keneh syukur. Contoh, alhamdulillah pribados ngayakeun acara tasyakur walimatun nikah. Oleh karena itu cek sahibul bete wengi isukan ke masyarakat kurang hadiran mangga acara dangdutan. Tak contoh ulah singgungnya ulah cek MC lagi saudara-saudara rame ya bertemu lagi dengan saya dalam acara tasyakur walimatun nikah saudara Anu bin Anu. Untuk lagu yang pertama marilah kita contoh aya ngomong-ngomong tasyakur tapi nama ke MC kadituna lagu tak eta teh nyambung. Cek tadi teh ari syukur mah atau dhahiran wa batinan.